Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna mikarius tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang Argayuda channel nuju di mana wae ayana, boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersening Gusti Cot Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin, bari aya dina kebagjaan sapapaosna. Dina dinten ieu teh masih neraskeun hanca carios anu judulna Nu Ngelmu Rawa Rontek. Kalayan dina episode anu kamari, episode 30, dicarioskeun yen Nyi Mamah sareng Mangkarta oge Wisnu Kamandaka ngadon teureut di hiji warung anu maksud sejak jajan kopi. Nanging teu patos lami aya opat berandal kampung anu lalebet ka eta warung. Kalayan galagatna jiga anu gaduh maksud awon ka Nyi Mamah. Kugituna eta ibu warung ngawawadian ka Nyi Mamah sangkan ati-ati. Tah kumaha kalajenganana eta carios mangga dangukeun we dina ieu episode ti awit dugi karengsena. Mugia wae non anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana. Kalian simkuring haturkeun mangrewu-rewu rasa nuhun kana pangrojongna ti para wargi, boh ku kasatianan ngadangukeunana, ku like-na oge ku komentarna. Simkuring ngaros reueus sabab salira teu waleh ngarojong kana lumangsung na ieu dongeng tanda bukti yen salira salawasna ngajungjung sastra sareng budaya Sunda. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun. Pun awiktu astuna masidam, mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu Ngelmu Rawa Rontek bagian ke-31 karyana Andang Argayuda. Muhun mang saur ibu warung mah cenah eta teh barandal kampung, jalma-jalma anu sok ngaguna sika ka para wanoja, jalma-jalma garelo. Nyi Mamah ngainyakeun kana caritaan Mangkarta sabab manehna meunang keterangan ti nu boga warung. Ati-ati wae Nyai,
bisi nya eta teh jalma-jalma nu rek nyen laku jahat ka nyai. Mangkarta ngawawa dia Nyi Mama. Sokna sanajan manehna oge moal ngantep lamun aya nu rek jahat ka Nyi Mama. Mang, bilih uhun eta barandal kampung ngaganggu ka abdi. Mang ulah wakapipilueun nya. Keun rek diayunan ku abdi wae heula. Itung-itung ngalatih kabisa sangkan tere sampurna. Imamah ngarewas ka Mangkarta. Manehna hayangeun nyoba kabisana dina kaayaan sosoranganan. Imamah jeung Mangkarta waspada. Sabab cenah jalman opat urang teh mangrupakeun barandal kampung. Tukang nyieun kariweuhan, komo ka awewe geulis mah sok maksa mirusa. Tapi najan lakuna eta opat urang budak ngora teh pika sebeleun, malah kadang nyieun laku jahat, urang lemur teh anu wani ngalawan. Sabab eta barandal teh boga laku anu kacida kejemna. Basa Nyi Mamah keur mayar kopi, manehna ngobrol heula jeung boga warung. Teu kanyahoan ti tukangeunana ujug aya nu nyawel bujurna. Atuh Nyi Mamah ngajerwet bari ngagajeleng bakat ku kaget. Horeng Nyi Mamah teh dicawel ku salah seurang barandal. Anu emang ti tadi oge manehna geus boga niat rek ngaganggu Nyi Mamah. Ruas-ruas teuing atuh nyai pira dicabak bujur. Si pamuda kalah nyengir bari rek ngaragap di Nyi Mamah. Tapi kan sakilat gampaleungeun Nyi Mamah ngaceplak kana beungeut eta si pamuda. Aduh, kurang ajar sia. Sugan kudu dipaksa ku aing. Si pamuda berandal kacida ambekeunana, laju ngagoroan babaturanana. Maksudna rek newak Nyi Mamah. Ari ku sararea mah supaya sieuneun. Nyi Mamah nempo galagat anu kurang hade, laju ngagajeleng keluar ti warung. Tepati lila barandal anu patan ting bertek budak Nyi Mamah. Maksud Nyi Mamah keluar ti warung lain rek lumpat, tapi bisi kudu tarung jeung para barandal. Ari di jero mah pasti bakal nimbulkeun kerusakan. Ciat suruntul seorang barandal rek ngarontok Nyi Mamah. Tapi sakilat Nyi Mamah narik suku kencana kagigir, laju ngareundeuk dina jurus tarateka tiup angin. Sanggeus panarajang si barandal ngeplos, sakilat Nyi Mamah najongkeun suku kencana. Teu salah deui, suku Nyi Mamah ngajebrod kana iga burung si barandal. Aduh ieu. Si barandal ngaguak tarik, laju sasampoyongan ngajebah Nyi Mamah. Leungeunna terus nyekelan igana bari popoyong kodan. Napasna renghap ranjug nahan kaeungap. Urang ajar awe bangkar warah. Nempo baturna teh sanggupeun newak Nyi Mamah, gajeleng dua urang barandal narajang Nyi Mamah. Angkohana mah Nyi Mamah teh rek diringkus kuduaan. Hai. Nyi Mamah anu geus disipu ku ilmu warisan Wisnu ngan sakilat sukatuna kumolebat mapag panarajang. Cedak sukuna keuna kana hulu angeun saurang panarajang. Kilak awak Nyi Mamah ngagilek katuhu. Jebrod pereup kencana ngajebrod deui kana bungkul irung panarajang anu saurang deui. Aduh, dua urang panarajang Nyi Mamah ngagoak babarengan. Anu saurang mah tina irungna boloboran getih. Urang ajar awewe bangkar warah. Ku aing diwojek sia teh. Saurang barandal anu ti tadi dempokeun ngadedak ngagajeleng. Sukuna ku melayang rek ngajejek Nyi Mamah. Panarajangna dibarengan ku nafsu amarah nu ngagugudug. Sabab salila ieu can aya nu wanieun ngalawan ka rombongan manehna. Tapi Nyi Mamah ukur narik suku katuhuna kaluar. Laju awak anu keur kumalayang didorong ku dua leungeunna. Atuh awak anu jangkung badag teh ngagedebut di ban lemah.
bakat ku tarik dorongan ti Nyi Mamah. Aduh, nu ngagedebut teh ngaguak tarik. Sabab curunganana keuna kana batu anu taringgul lebah dinya. Laju undur-unduran ngajauhan Nyi Mamah. Nempok kayan kitu batur-baturna langsung sutset nyabut pakarangna. Ceuk pikirna teu bisa diguna sika kumaranehna. Lebih hade dipaihan wae. Dasar laku lampah jalma nu tukang mabok. Pipikiranan geus karacunan kumang pirang kajahatan. Geus teu mikirkeun akibat tina laku lampahna. Nu penting manehna bisa nyieun laku sakahayangna. Saha wae anu ngahalangan bakal disingkirkeun. Ciat modar si awewe bangkar warah. Para barandal kampung but-bet nyabet-nyabetkeun bedogna nyingseuna Nyi Mamah. Ti ditu nama nempokeun ka Nyi Mamah yen maranehna bisa nyieun tindakan jahat. Tapi Nyi Mamah teu undur najan sasiku. Kaludeungna meujeunna pikeun pantar awewe mah. Harita oge basa musuh-musuhna keur ngulinkeun bedog, sakilat Nyi Mamah kumolebat nyabetkeun tongkat ruyungna. Ciat Nyi Mamah ngabentak. Laju tongkatna kumolebat dina jurus-jurus tiba monyet. Jurus kungfu hok mojin. Kalian dina jika sempetan tongkat Nyi Mamah ngabeletak ka salah saurang anu rek ngoroyokna. Aduh. Saurang barandal anu keur ngulinkeun bedogna ngoceak. Laju awakna sasampoyongan. Bru ngagoler bari humargungnan ka nyeri. Sirahna sabeulah dibabuk tongkat ruyung ku Nyi Mamah. Nempok kitu dua orang barandal narajang bebarengan. Tapi Nyi Mamah buru-buru jingkrak ka tukang dina jurus dewa monyet. Laju awak musuhna anu keur kumalayang teh disabet ku tongkatna. Kalian teu bisa disingkahan. Tongkat ruyung Nyi Mamah ngajebrod ka salah saurang panarajangna. Aduh ieu. Saurang panarajang Nyi Mamah kociak dengek. Ceulina digitik ku tongkat Nyi Mamah. Laju ke kalayangan siga anu lieureun. Teu pati lila ngagudubrak ni bandemah. Awewe edan rasakeun ni bedog aing. Saurang di barandal ngagajelang bari ngahambetkeun bedogna. Anu diarah rek narok sirah Nyi Mamah. Bedogna nyiwuk dibarengan ku awak anu ngagajelang mur awak Nyi Mamah. Ceuk pikirna ieu awewe teh pasti numprak guyang getih ku bedog manehna. Punten ngasuh heula sakedap para wargi. Biasa sakantenan simkuring sejangiring ngemutan ke para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di-subscribe. Punten di-subscribe heula nya. Teu sanes supados di mana simkuring medar deui lalakon enggal dina kalajenganana. Tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalian tong hilap, like-na, oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Tapi Nyi Mama ukur ngipisan awakna. Laju tuurna disundulkeun kan awak musuhna. Teu nyalahan tuur katuh Nyi Mama ngaceduk kan ega burungna si Barandal. Anu nyolontod akibat leungiteun sasaran. Si Barandal ngagibeg laju ti tetolonjong. Eta kayaan mangpaatkeun ku Nyi Mama. Sakila tongkatna kumolebat. Towat si Barandal kociak dengek. Beungeutna dibabuk ku tongkat ruyungna Nyi Mama. Kubra si Barandal teh ngagubra. Saterusna gegerung nahan ka nyeri. Nompo 3 urang baturna pada numprak. Saurang Barandal anu masih jag-jag langsung narajang Nyi Mama. Ceuk pikirna urung ukur tangtungan awewe moal sabaraha kabisana. Tapi manehna salah hitungan sabab Nyi Mamah lain awewe biasa. Nyi Mamah mangrupakeun muridna Wisnu Kamandaka. Ciat modar si awewe bangkar warah. Awakna cumrelat muru Nyi Mamah. Pedogna kumolebat batrek ngebeset dada Nyi Mamah. Panarajang anu lain lalawarakeun sabab ieu si Barandal siga anu bebeakan. Harita Nyi Mamah meunang panarajang ti hareup langsung jingkrak ka tukang bari nyabetkeun tongkatna ka hareup. Tongkat Nyi Mamah maksudna rek ngagebug leungeun musuhna anu keur nyekel bedog. Tapi si Barandal anu ieu mah sigana leuwih jago dina ulin bela diri batan anu sejena. Tongkat Nyi Mamah ditangkis ku bedog. Laju manehna ngagajreng bari najongkeun sukuna rek ngarah iga na Nyi Mamah. Hait Nyi Mamah ngagilekeun awakna semungi pisan. Plos panarajang si Barandal ukur ngahakan angin. Laju tongkatna disabetkeun dina jurus gugur gunung anu diarah rek ngababuk huluna si Barandal. Si Barandal sigana emang kokojona tinu sejen. Kabuktian manehna mampu ngayonan sagala panarajang Nyi Mamah. Basa tongkat Nyi Mamah kumolebat rek ngababuk huluna, si Barandal nyabetkeun bedogna dikaluhurkeun. Dok bedog diadu jeung tongkat ruyung Nyi Mamah. Si Barandal nepi ka mayegeng bakat ku tarikna sabetan tongkat Nyi Mamah. Kiat Nyi Mamah teu mikeun kasempatan. Basa muyuna musuna mayegeng sakilat suku katuna mata dina jurus sok mojin. Pangwaris ti Wisnu Kamandaka. Teu salah deui dampal suku Nyi Mamah ngajedak kana gado si Barandal. Aduh tobat si Barandal ngoceak. Awakna ngacungkel ka tukang. Tapi si Barandal siga anu can kapok. Najan bari jumarik jeug manehna cengkat bari ngabar bedogna. Laju awak si Barandal ngagajeng rek nubruk Nyi Mamah. Tapi panarajang si Barandal geus teu boga aturan. Awakna nyuruduk kawas bagong bayangan. Jat sakilat musuhna nu keur narajang manehna ku Nyi Mamah dipapag ku jurus malaikat penakluk iblis, jurus kungfu hok mojin. Awak Nyi Mamah ku malayang bari suku katuna nyolodor ka hareup. Tongkatna dicekel ku dua leungeun. Cebrod dampal suku Nyi Mamah ngacebrod kana dari si Barandal. Teu cukup ku kitu, Nyi Mamah ngahabakeun tongkatna ku dua leungeunna. Tobat si Barandal teh ngoceak. Dadana kakeunaan ku dampal suku Nyi Mamah. Huluna nengel kabeunaan ku tongkat ruyungna Nyi Mamah. Atuh antuk nama si Barandal teh ngusek ka pidara ban lemah. Teu hudang deui. Modar si Akunti teu kanyahoan. Itu kangen Nyi Mamah anu ngakorowok. Horeng saurang Barandal nu tadi ngagogoler geus hudang deui. Nempo kokojona numprak. Sakilat kumalebat ngabongohan Nyi Mamah. Tobat
teu pupuguhan ngabongan Nyi Mamah kociak dengek dina huluna baloboran getih laju sasampoyongan siga anu lireun teu patilila ngudupruk di bandemah. Hati-hati Nyai sing waspada ka kanakayaan musuh anu aya di pangkeureun urang. Wisnu mah pagahan Nyi Mamah. Horeng anu ngabongan Nyi Mamah teh nepi ka numprana oge dibaledog ku Wisnu Kamandaka. Hatur nuhun Kang, rumaos abdi balanga. Nyi Mamah reuwas katungtungnakeun. Meh wae manehna cilaka. Untung Wisnu kaburu aya di dinya. Ku kitu nama Nyi Mamah teh uyuhan sakitu oge bisa ngelekeun opat urang barandal anu aredan. Ngan manehna can loba pangalaman dina hal tarung. Jadi kurang kawaspadaan. Nyai teu kunaon mangkar tahar wius-wius bari buru-buru nyamperkeun Nyi Mamah. Mangkarta teh ti tadi oge menalingakeun Nyi Mamah ngandek mantuan geus dihulag ku Nyi Mamah ti samemehna. Hampir mang hadena ka bujang sumping Kang Wisnu. Nyi Mamah cumarita ka Mangkarta tapi panonna mah ngareret ka Wisnu. Satadina mah mang oge bade nulungan mung kapayunan ku Jang Wisnu. Mangkarta emang tadi teh geus rek ngagajleng nulungan Nyi Mamah. Tapi Wisnu leuwih cepet nyieun tindakan batan manehna. Yuk ka warung deui Nyai, akang mah panteu acan ngopi. Wisnu ngajak ka jero warung ka Mangkarta oge ka Nyi Mamah. Tapi meh jung ngalik heula ka para barandal anu keur humargung. Hei barandal kampung, mun maraneh embung dipaehan jung gerak kabur. Wisnu ngusir heula para barandal. Siga nya bakal maehan maranehna. Padahal Wisnu mah ukur nyingsieun. Atuh teu talangke para barandal sanggeus dicaritan ku Wisnu langsung ting bertekabur. Najan lumpatna bari ting rampeol tapi maksakeun beuki ngajauhan warung. Sabab maranehna sieunun ku ancaman Wisnu Kamandaka. Nyai mani asa ngimpi embi mah bet aya istri model Nyai mun paehan wae tah para barandal teh tuman tukang warung kacidahelokeunana ku kajadian tadi bet aya we geulis bari lungguh timpuh make wani gelut jeung para barandal. Mun teu mata kriweuh mah yangeun surak tukang warung teh bekat ku atoh nepo para barandal kampung dikekeak ku saurang awewe. Tang etang latihan bi sabab seseueurna ari pamengket teh sok anggap teh ajena ka awewe teh. Nyi Mamah nembalan tukang warung budina teu budina taya riuk-riuk tes manggih balai. Ya atuh ngaleueut heula rujak tuwegan ngajak ku umi pangdamalkeun kanggo Nyai tong dibayar ieu mah nyuguhan Nyai. Tukang warung nyodorkeun rujak dawegan sagelas cangkung. Punina bangun deudeuh ka Nyi Mamah. Bakuna manehna katajieun ku rengkak paripolah Nyi Mamah anu mata kelok. Atuh nuhun bi bet kalah ngarepotkeun. Nyi Mamah nampanan gelas anu pino ku rujak dogan. Awakna langsung ngrengkun anakeun hormat ka tukang warung. Ku diparangi anu mata kataji. Bet teu ngarepotkeun Nyai. Malahan embi mah ngarasa bunga. Sabab seumur hidup oge kakara mendakan kejadian samodel tadi. Istri geulis betrancing siga jawara. Asa panuju pisan tah. Para barandal kampung teh meunang pangwarah. Si ibu warung cumarita dibarungku kekecrek tan daning kacidahelokna ku Nyi Mamah. Para wargi
rupina carus nyambung nu judulna Nungel Murawarontek bagian ke-31 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manuhi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalejengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura kersang hapunten kana sanis kanten kaluluputan kelepatan sim kuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur kalepatanana hapunten anu kasuhun wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.